Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Manggali ngagajeng luncat turun tina luhur panggung. Penonton ningali anu bakal ijen jajar ten ngalawanan Ki Jarung Kurang teh budak lalaki anu ngaranang Bule. Harita jadi kalageteun. Teu masak aneh mun terus jadi bahan obrolan. Alah, kumaha kalaka jadi kieu kajadianana geuningan euy. Si Jawara idaman ditulungan ku budak lalaki anu ngaranang Bule. Cenah mah alona si Jawara idaman cenah. Reka wakilan emangna taruh ngalawanan Ki Jarungkang si Jagal Gulung Puntang. Coba rek bisa menang kumaha budak satepak. Reka lawanan Jago Kolot. Pikir we ku lain. Iya bener bener kumaha. Si Jawara idaman asa boga ocak we. Kalaka ngawakilkeun ka budak leucik. Sanaja bener ecan lang Bule teh boga kamampuan ilmu silat. Tapi dalam tandinganana Ki Jarungkang atuh bener cece. Cek. Kalaka gagero bujur ese ce. Eta ieu saku hantu eta duh, tumila sigana mah ye. Bener. Bener, cek mah eta caritaan teh bener pisan. Sabab kangaranan kemampuan diri mah bisa diukur ku budak keneh adalah geus kolot. Terus terang kan euceun mah marek ngajagokeun nang Bule. Sakoe engke Bandungan. Batin euceun mah seukeut ieu. Nang Bule anu bakal unggul. Yakin euceun mah tah 200%. Sikan Abah rek jagokeun saha Abah? Ya Abah mah moal rek kula nanti ngakulakeun butan batin saja rupanya ya Abah mah. Anu pokok madu masal kana akal sehat ya Abah mah. Pasila oge Ki Jarungkang anu bakal unggul. Ku logika atuh. Bebenjit budak satepak dek menang kumaha. Ngalawanan Jago Kolot anu asa ku pangalaman. Sana jalan budak lalaki ngolanang Bule teh bisa karena ilmu silat. Tapi dah tak mah mal ngahuran silat asunya ni. Anu masa kawah mah jelas ngajagokeun Ki Jarungkang we. Si Jagal Gunung Puntang. Wali tumpangan apa mah nyai? Bener ya Jang? Ngapain lagi tu bah? Salua jeung kuring bah. Ngajagokeun Ki Jarungkang, kuring mah bah. Jalua dia beki euy, ngajagokeun Ki Jarungkang. Bener? Di mah bohong. Udah, pamahalan atuh euy. Budak satepak dicangelekeun Ki Jarungkang. Wow, dituna euy. Jadi sieu mah angger wae ce rek ngajagokeun si Nang Bule. Ai Jang Komar. Bener Jang Komar euceuk mah. Geus moal goyah jeung kampangaruhan ku anu sejen.
tetep pere kagak kenang bule. Budak lalaki kasep, bukna berem, kulitna bersih. Mun sejaja kamada dek diperet ku cenah ieu. Tuh perhatikan Ki Jarungkang. Geus teu sabar hayang geura tarung sigana mah tu Jarungkang. Anu ngalobrol musirkeun diperhatianana kana luhur panggung. Ki Jarungkang sejagal Gunung Puntang nyarita dari Barung jeung Seuri. Dang boleh. Dewek nalek sakali deui ka si Laing euy. Bener si Laing teh rek tarung ngayuran dewek ha? Aduh. Oh, bisi si Laing ngarasa seungeung hate we ieu mah. Ngarasan tupul hatena setengah-setengah. Meungeus meuning kene turun cenah luhur panggung. Jeung tibatan ke cilaka ku panajang dewek manang bule. Cek abdi ge apanan? Punten abdi sanes bade lancang, sanes bade campelaka Ki Jarungkang ki. Jago kolot anu tos lami makalangan di dunia kajawaraan. Namun bade nyobian we ngawakilan pun paman gitu. Manawi tiasa. Upami dugikeun ka eleh jajaten teu sawios da ali ijen jajaten mah antara unggul salang kasoran sanes. Mun kitu mah si Laing anu maju narajang lah boleh. Ngabaja nyobian we ki manawa tur manawi kitu. Buktikeun kemampuan si Laing. Sumuhun. Abdina moal bade narajang teh lagi punten we kedahna oge Ki Jarungkang anu narajang ka abi. Jadi si Laing nangtang ditarajang ku dewek. Mohon nepi namah kitu ki. Budak satebak kawa si Laing ngan sakea ku dek-dek nah deuleu. Tadah palajang dewek senang bule. Jurelat cilung Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang miheulaan maju narajang. Sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi angin sameran panarajang kawilang nebak kuat kana badan lawan. Da puguh panarajang dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan atuh. Nang boleh ngimbangan kecepatan gerak jeung kekuatan panarajang anu jeung lawan. Datangna panarajang lawan hal tadi benung ku sapasang leungeun nang bule. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung baraya. Sauk hiuk kedukdeus. Daligdeug. Ki Jarungkang daligdeug mundur sababarengkah ka tukang. Sedengkeun nang bule harita sukunangan saukur ngageser setengah lengkah ka tukang. Pugue Ki Jarungkang si jagal Gunung Puntang kaget anu lain dikirina. Manehna meh teu percaya kana eta kanyataan. Ki Jarungkang gancang mancuhkeun di tangtunganana. Bari merhatikeun nuju lawan harita ngomong dina jero hatena. Waduh, edan. Bener-bener asup akal kain deui mah. Sinang bule bisa nyimbangan karena kecepatan gerakan aing. Malah waktu bantrokan kekuatan jaga lapisan. Kekuatan jaya pangbendung dah ngajadikeun aing anu ngadaligdeug mundur sababarengkah ka tukang. Edan ieu benyit. Nyata di luar dugaan aing ye. Kemampuan sinang bule. Tapi aing tadi kan saukur ngagunakeun kurang ti setengah bagian kekuatan tenaga lapisan. Piraku aing kudu ere jajaten ku budak sacepak. Ku budak kamari sore. Aing mah. Dek dikamalakeun beungeut aing. Mun tepikeun ka ere jajaten ku budak sacepak. Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang saya gak diri pikeun neruskeun tarungna. Pikeun nutupan kakagetna harita Ki Jarungkang bari ngawangun pasangan terus nyarita ka nang bule. Hai,
si lain boga kemampuan lumayan oge nang bule. Tapi si lain kudu ngarti dulu si lang bule. Panarajang dilakukan ku dewek tadi lain panarajang anu sabenerna deuleu eta teh. Jadi si lain montong wakaboga anggapan bakal mampu ngungkulan aja pangasih dewek nang bule. Abi mah tegaduh anggapan kitu ki. Apana nu dilakukan ku abi mah saukur ngabela diri ki. Janten punten punten nyaki punten upama engke abdi malas nalajang ki nya. Abdi tos sanuk-sanuk ya ka aki punten saupami abdi engke ngagebro aki. Yeah, montok loba batos ada sia nang bule. Jurela tulung Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang maju di Narajang leuwih ngarejatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajang. Moga hamun segelainang bule anu ditarajangna mah tangtu bakal kawalahan. Tapi ilmu pangenteng badanang bule memang leuwih punjul tibatan nu jadi lawan. Ngajadikeun setiap panarajang lawan tanu bisa kena kana anggota badana. Sokyuk kiwara plus Sokyuk tingkara plus Sokyuk kejulung plus runtuyan panarajang Ki Jarungkang daya nu kena kana anggota badan lawan. Dina hiji kasempatan nu hade nang bule ngalakukeun panarajang balasan. Kacepatan gerakna meh teu bisa katuturkeun ku kasajetan panolawan. Panarajang leungeun katunang bule mumus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Panarajang geus teu bisa disingkahan ku anu jai lawan. Panarajang leungeun katunang bule ngahantem kana dada lawan. Sat pus salusup hiuk tubrot. Wah! Waduh, kabola lae. Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang ngagero kaget bae nahankan nyeri saterusna ngabangkieu mundur sababa lengkah ka tukang me satengah lengkah deui ka lebah sisi panggung. Kancang Ki Jarungkang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieu. Dalig deug. Raneg. Ki Jarungkang mancukeun di tangtunganana. Bari ngaturing hapan-napasna ningali kana eta kajadian panonton jadi noyeg. Pada karageteun meh teu percaya ningali kamampuan nang bule anu bisa ngasupkeun panarajangna ka Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang. Jago kolot anu geus asa ku pangalaman sarta boga ngaran di dunya kajawaraan. Panonton anu tadina ngajagokeun Ki Jarungkang jadi parindah ngajagokeun nang bule. Nya, ye, ceuk oge naon, Jang Liman, Neng Elis, ye, hey. Jang Liman, ulang Ki Dadat. Nang bule anu bakal unggul mah, ye. Kalah kumaha oge sabab euceum mah geus ngadenge sentingan beja. Eta nang bule teh incuna Sirawing, Jang Liman. Ayeuna pan kabuktian Ki Jarungkang anu ngabangkieun kemenangan ku panarajangna ayeuna teh kasep eta nang bule. Masih kene kanjokeun Ki Jarungkang kumaha ieu teh Jang Liman? Moal ce mangga jagokeun Ki Jarungkang halek billah we ngajagokeun nang bule ce. Ari ningali kieu mah aduh nya antus sangka eta nang bule nya teh nya boga kamampuan ilmu silat anu hebat. Bener asina eta ge pun bojo Elis. Sami ngadukung lambule lama asila je eta ge incuna Silawi je. Ya bener. Alah yang kuna naon Jang Liman nya menang beja teh ti jalma nu bisa dipercaya ya. Tah ayeuna kumaha ye si Abah masih kena rek kajagokeun Ki Jarungkang Abah. Abah mah rek non teh
lek nang bule we nyai saha anu menang Abah milu gitu nya sarua ieu mah Abah ge rek ngajagokeun nang bule nyai komo aya beja incuna Sirawing mah saha anu teu apal ka Sirawing nyai tuh nyai tingali Ki Jarungkang beki mah panasaran sigana mah rek neruskeun tarungna nyai. Panonton anu tarumpangan musirkeun di perhatianna ka luhur panggung. Ki Jarungkang si jaga Gunung Puntang harita bari ngaturing hapanapasna ngahulang bari ngomong dina jur hatena. Anjir edan haram tiada. Aing bisa kapalingan kena ku sinang bule. Aduh, bisa kebenangan ku panalajangna ieu. Mun aing teu buru-buru ngajaga kasaimbangan badan mah. Bisa terus turun tina lohor panggung mun kaya kieu mah ieu. Tetela anjir. Ilmu pangenceng badan jeung kakuatan talaga pisan sinang bule. Bener-bener luar dugaan aing. Aing jadi beki penasaran ieu. Baca sapilaku aing teu mampu ngungkulan aja yang pangasna sinang bule. Pun kaya kieu mah aing kudu ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan keris numpi bumi. Aing bakal ngagunakeun senjata keris naga biru. Anu aya dina jero balik baju aing. Rasakeun sinang bule goblok. Sakabeh jalma kasup sinang bule moal bisa ningali kana senjata keris naga biru nu digunakeun ku aing. Aing boga keyakinan sinang bule moal mampu himpangan kakuatan tuah kasaten keris naga biru anu moal katara. Sabab katutupan ku kakuatan ilmu keris numpi bumi. Ki Jarungkang si jaga Gunung Puntang akhirna nangsukeun sikapna dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun ilmu simpenanana anu disebut ilmu keris numpi bumi. Mangrupa tindakan licik anu teu saluyu jeung katangtuan dina sayembara jago pinilih. Anu dina mangsana ijan jajaten anu meunang ngagunakeun pakarang atawa senjata waktu leungeun katuhu asup kana jero balik bajuna terus nyabut keris senjata andalanana. Harita sakabeh panonton kasup para patandang kitu di Juragan Rancaya jeung Nyimas Resmiati. Katut balu raja teningali keris naga biru senjata andalan Ki Jarungkang anu aya dina cekelan leungeun katuhuna. Iwal tinang bule sorangan anu bisa ningali kaayaan nu jilawan dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun keris anu ngaparasat ngaluarkeun cahaya biru. Tapi Ki Jarungkang mah boga anggapan nang bule teu ningalieun senjata kerisna. Kitu nanti antara pikeun lantaran pikeun nang bole mah geus teu kapangaruhan ku ilmu anu ngandung kakuatan kagaiban. Sabab mustika tirta talaga warna anu geus ngahiji jeung dirina. Tapi nang bole coba carita mun anu jeung lawan ngagunakeun cara licik dina tarungna ngagunakeun senjata keris anu ku jalma sejen mah teu katingali sabab katutup ku kakuatan ilmu keris numpi bumi. Ngarasa percaya diri bakal mampu ngungkulan anu jilawan. Harita Ki Jarungkang si jaga Gunung Puntang nyarita di barung jeung seuri. Kemampuan ilmu sila-silaing cukup lumayan oge nang bule. Tapi silaing kudu ngarti dewek teh euy jago kolot anu pamohalan bakal eles jajaten ku silaing nang bule. Dewek bakal dibuktikeun sakedeung deui silaing bakal turun tina luhur panggung deui sia. Kasoran eles jajaten ku dewek. Utin itu na dewek kudu eles jajaten ku budak kamal sore mana bule. Masih dina karakterna Eyang Buana Putih, sikap jeung caritaan nang bule tetep tenang. Netep kanu jeung lawan betus nyarita di ngabandungan atawa ngandung sindiran anu lemes ka Ki Jarungkang si jaga Gunung Puntang.
Rupi nama Ki Jarungkang masih penasaran pangintennya. Bade neraskeun Ijen Jajatena gitu. Oh, sakali punten ye. Sakedah nama apanan dina Ijen Jajaten teh mong saukur nurunkeun naon teh nu jadi lawan tina luhur panggung. Tapi Ki Jarungkang mah beut siga anu bade binasa geuning kanu jadi lawan teh. Dugikeun ka bade ngahalalkeun sagala rupi cara geuningan. Ki Jarungkang si jaga Gunung Puntang. Di siniran secara meskunang bule teh teu ngartieun siga nama. Harita kalah langsung ngawangun pasangan bae nyarita. Si lain geus kudu loba carita sia. Nang bule. Urang teruskeun satarungna. Rasakeun panajang dewek. Sakedeung diseuing bakal kokosodan. Ka ditu langsung modal sadang bule. Jorela tulung Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang maju narajang. Perbawa kekuatan tuah kasakten senjata Krishna. Kekuatan panalajang Ki Jarungkang jadi lebih garang. Sabetan jeung tusukan senjata Krishna ngarah kana anggota badan lawan. Nang bule bisa ngarti kana kaya anu dilawan, anu ngagunakeun senjata anu lanana, anu pikeun jalma sejen mah moal bisa ningali kana senjata keris anu digunakeun pikeun narajang nu jadi lawan. Oro kaya nang bule harita leuwih ngaronjatkeun ilmu pangenceng badana. Ngajadikeun kecepatan gerakna mampu nyingkahan satiap panarajang nu dilawan. Syuhiuk! Senjata keris nyabat kana dada nang bule. Rikat nang bule ngakiwar ka gigir. Syuhiuk! Plos! Ki Jarungkang ngarobah tata gerakna. Tusukan keris ngarah kana beuteung lawan. Nang bule jingkrak ka gigir. Syuhiuk! Jingkrak! Plos! Ki Jarungkang panasaran ngalakukeun panarajang pancingan. Suku katuhuna rek najong ke kempong lawan. Waktu nang bule ngagilirkeun badana ka gigir, senjata kerisna nyabat kana beuheung lawan. Rikat nang bule luncat ka sukang sakyuk gajeleng plos. Runtuyan panarajang Ki Jarungkang mangrupa sabetan jeung tusukan senjata keris naga anu digunakeunana masih cacan aya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Ki Jarungkang jadi keseleun jeung gemes ngeureunkeun heula panarajangna. Ngaturing hapanapasna bari merhatikeun anu dilawan. Sidengkeun penonton jadi beuki tambah pogot ningalina. Lumangsung natarung dina luhur panggung. Panarajang Ki Jarungkang anu garang anu terus ngarangsek kana bule tetela masih cacan aya anu bisa kena kana sasaran. Sedengkeun Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang ngawangun di pasangan. Netep seukeut keur dilawan betus nyarita. Kemampuan ilmu pangenceng badan si laing cukup lumayan oge nang bule. Tapi si laing mau bisa salila nangan saukur. Terus-terusan nyingkahan panajang lawan dulu. Sabab mun cara talung selain tetep kawas kitu, pisan robahna si laing tangru bakal leuseus tanaga sadang bule. Ohon ada kumaha abdi mah kieu buktosna da. Apa nantos sakedahna atuh nyingkahan panajang lawan maki. Janten nemutkeun Ki Jarungkang abdi kedah kumaha kitu, kedah totonggengan. Punten ieu mah naroskeun we kitu Ki. Iya. Kangaralan talung mah laingan saukur terus-terusan nyingkahan panajang lawan nang bule.
Tapi si lain kudu mampu malas narajang kanu jadi lawan deuleu teh. Anu matak mun si lain bener boga kemampuan ilmu silat anu hebat, kudu bisa malas narajang. Kurang ajar cenah bule. Oh, gitu. Janten gitu maksal ke Jalungkang teh nya. Nya ari kitu mah nya mangga atuh. Engke abdi bali malas narajang tapi sacacana hapuntennya saya campelak abdi teh nyakinya. Namun sakali deui kinya ieu mah da kumaha atuh. Manya abdi kedah cicing wae. Punten nyakinya. Cais bale nyelakakeun lawan abdi mah suwer ki. Montong loba basa-basi saing lang bule. Urang ajar sia. Urang teruskeun tarungna teh. Kada siapa lajang dewek lah bule. Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang harita naker di Tanaga Panarajangna. Kacepatan gerak Panarajang jadi leuwih cepat batang tadi. Samaran jeung sabetan sarta tusukan senjata kerisna mangrupa rangsekan Panarajang anu bangun teu mereka sempetan renghapan pikeun nu lawan. Barokah nang bule ge harita ngaronjatkeun ilmu pangenteng badana. Ngajadikeun kacepatan gerakanana leuwih cepet tibatan nu lawan. Sakiuk. Sakiuk. Tusukan keris ngarah kana dada kenca nang bule. Rikat nang bule cingkrak ka gigir. Satingkrak plos. Ki Jarungkang ngarobah tata gerakna. Sabatan senjata keris nang ngarah kana beheung lawan. Rikat nang bule ngareundeukeun badanna ka hadap. Sakiuk reuneg plos. Sakiuk. Suku katuh Ki Jarungkang rek najong kana dada lawan, gancang nang boleh ngagajeleng ka gigir, sakiuk gajeleng plos. Ki Jarungkang ngagentak luncat nyusut tepus ku Panarajang susulan, sabetan senjata keris ngarah kana beungeut lawan. Barokah aya nang boleh luncat ka belah katuhun badan lawan. Kajadian saterusna dina kaya nang bole aya di belah katuhun badan lawan, harita nang bole ngalakukeun gerakan pancingan. Leungeun katuhunna siga rek ngahantem ka kemplong lawan. Rikat Ki Jarungkang ngakilikeun badanna ka lebah katuhu, bari nyabetkeun senjata kerisna kana leungeun katuh nang bole. Tapi nang bole rikat ngarik Panarajang pancinganana saterusna ngarobah tata gerakna. Panarajang dengan katuhu mubus nyucup di antara lebas lolong kerang kosong anu dilawan. Kacepatan gerak Panarajang nang bule geus teu bisa diimbangan ku anu dilawan. Panarajang leungeun kasuh nang bule ngahantem kana dada lawan. Bus susup hiuk cebrot geus. Disusul ku jejekan kana beuteung lawan. Sak hiuk dek ngek geus. Aduh jangkar kehen. Kamu lawan doi aing aja. Awal. Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Badana ngahayungkung mundur ka tukang. Harita Ki Jarungkang mundur tepikeun ka sisi panggung. Sapasang sukuna geus meber dina sisi panggung. Tapi Ki Jarungkang memang hebat. Samemeh turun tina luhur panggung, rubuh kana lemah. Harita Ki Jarungkang ngagibageun badana, saterusna ngacuralit ka tukang sababaraha jumpalik, sakibag curalit gajeleng. Ki Jarungkang napak dina lemah. Ger. Nulalajo saurak ambal-ambalan sawur jeung anu tinggal ropa tembalan. Anu sawareh deui ngalobro jeung pada baturna. Hidup ai. He, hidup.
Oi, nang boleh hidup. Yalah boleh. Unggul, lo boleh unggul. Ya budak gele sampai jagoan, dah boleh hidup. Lo boleh. Lo boleh. Lo boleh lah. Hai, saya telang boleh hidup. Panonton anu sawareh deui ngalobrol pada baturna. Nya, Aji. Cek oge naon ieu. Nang bule anu bakal unggul mah tentu saya percaya ka omongan ece. Kaluktian kan Ki Jarungkang turun tina luhur panggung kabeunangan ku panarajang nasi kasep nang bule. Kali tinggal hiji deui Ki Balaraja mun tapikeun ka lulus jadi wes jago pinilih tapi dah budak keneh kita nang boleh oge piraku oleh tetap jadi salakina Nyimas Resmiati gitu. Ya pastilah oge si Jawala idaman dijadikeun salakina Nyimas Resmiati mah ce sabab nang boleh mangan saukul ngawakilan si Jawala idaman jadi pamana kedelah masa mah itu tuh tinggal Ki Jarungkang nu aya di hanapeun panggung duka teh ngomong naon kalang boleh jelas tuh ce Anu keur ngobrol jadi merhatikeun kalebah Ki Jarungkang anu geus aya di hanapeun panggung. Harita Ki Jarungkang si jaga Gunung Puntang terus nyarita ditujukeun ka nang bule. Caritanana ngandung ancaman. Hai nang bule si lain kudu ngarti sia dewek sanajan bisa diturunkan tina luhur panggung tapi dewek tak calu masalah jajatan ku si lain deuleu isuk pageto si lain tangtu bakal balitungan di jeung dewek sanang bule masalah antara dewek jeung si lain tacan ageus sanang bule dakuan engke dina waktuna si lain bakal binasa ku leungeun dewek sia corelat Cilung Ki Jarungkang si jaga Gunung Puntang terus ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Panata acara uding saputra naik kana luhur panggung ngangkat leungeun katuhuna ka luhur bari terus nyarita. Tes. Langsung tes. Apalagi? Punten lah ya abdi mah apana saukul ngawakilan ya mohon anu gaduh maksad tes penonton tetep tenang ulah rarecok teuing lumangsung le ijen jagaten tutas rekasan nang bule di pihak anu unggul ku jalanan kitu pangrupa hiji-hijina patandang unggulan. Halo baris diuji pangatina kuden Bahala Ruja Rayina Pangaresa Juragan Ranjaya kujalan kitu mangga Kaden Bahala Ruja dihaturanan kana luhur panggung. Tes. jorelat cedung Bahala Ruja ngajorelat kana luhur panggung saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun nang bule. Panata acara turun tina luhur panggung Balaraja neuteup ka nang bule sikap jeung caritana tenang tapi tandes tur ngandung wibawa. Nang bule nuyu jeung katang tuan anu lumaku ayeuna nang bule geus jadi patandang unggulan hartina diri kula geus waktuna pikeun nguji izin pangarti patandang unggulan. Mudah-mudahan bisa lulus saterusna nang bule anu jadi jago pinili. Kayak punten heula ya. Abdi mah apana saukur ngawakilan pun paman. Janten teu aya emutan hoyong janten jago pinilih abdi mah teu. Mangawe emutan apanan abdi teh budak keneh teu acan manjing dewasa saupamina abdi lulus teh piraku bade ditikakeun ka Nyimas Resmiati nya upami tiasa mah tos we teu kedah diuji sagarupa atuhnya.
bisa gitu nang bule ngeunaan masalah pedah budak keneh sarta kaitana jeung Nyi Mas Resmiati Wanoja anu geus manjing dewasa teu kudu dibahas ayeuna. Anu penting di antara urang duaan kudu ngalaksanakeun kakuatan anu lumaku. Jadi nang boleh geus teu bisa mundur. Leuwih hade saga diri pikeun diuji ajeun pangartina. Jangan kekeh wae kedah diuji ya teh. Duh. Alah kumaha atunya? Teu kudu kumaha-kumaha nang boleh. Anu jelas uji pangarti tetep kudu dilaksanakeun. Ngeunaan mun teu mah cepikeun kalulus, ngeunaan masalah nang boleh lantaran budak keneh engke bisa dibadamikeun deui. Bisa dibadamikeun jeung langsung kula Juragaran Jayanya. Mohon atuh ari kitu mah. Mang Balaruja bade ngiringan we kumaha saena ai abi mah. Balaruja geus coba dicarita langsung ngawangun pasangan. Nang boleh ge harita saga diri ngawangun pasangan. Sakabeh panonton pada musirkeun perhatianana kana luhur panggung. Geus teu merhatikeun deui ka tempat anu sejen. Ijeun jaga teh lumangsung. Dina ngalakukeun panarajangna Balaruja geus teu asa-asa. Harita nang boleh dianggap anu jilawana anu kudu direbuhkeun ku deurina. Nang boleh ngimbangan kana kacepatan gerak nu jilawan. Datangna panarajang lawan langsung dibendung ku sapasang leungeunna nang boleh. Bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Daligdeug Balaraja jeung nang boleh ting daligdeug malunur ka tukang meh dina waktu anu bareng harita